Manajemen Channel ya. Kebetulan mampir di sini jadi tempatnya di Dik Channel. Jadi Kak dulur-dulur ya. wargi sadaya. Mohon. Orang keur nganyang. Ya. Nganyang ka Dik Channel. Ieu teh ya aja lah urang ieu pasti ngali cing teh ieu matak naon kan hese Dik Channel kan Dik mah wah ieu nonton ngaran teh sibuk nepi ka HP hese dihubungi Hese. Di Pareman wae sos. di Pareman wae sing horeng 3 jebur 2 minggu bae. 2 minggu bae jadi ieu mah urang ieu lah sekalian ke ka dieu urang ngobrol-ngobrol jeung Kang Dik. Oke, alhamdulillah ka sumpingan asa poek kita wijina sahanya ongko itu Orang manajemen kami di channel. karena ke nganyangnya ke nganyang orang ke nganyang ke Dik Channel pokoknya mah urang ieu we non ngobrol-ngobrol agak sering aya nu penasaran teh Kang Dik ayanya nya kenalnya punten lah ya punten lah nya Abi mah saksi bisu. Abi lah teh Kang Dik teh cenah kan aya nu nyakeun aya cenah Kang Dik ka mana ayeuna cenah di anu di non di preman pensiun ayeuna teh aya tempat tah eta teh Kang Ohang abdi bade ngajelaskeun janten saurna teh di PP layar lebar karena abdi teu suku beban nah itu tah nya kan kan kieu batur mah teh apa ari orang memang apa di iekeun piraku meureunnan jadi nya insyaallah sigana mah isu pageto boa datang pembalasan hikmah pembalasan arwah lain arwah boa pan bisa wae di sinetron mah bisa disebutkan ternyata dik teh boga kemaran ngaranna dok atau kudu make karang dia gitu Pintu Jawa dok cengasan tapi nya alhamdulillah tapi ku aya anak kitu ngan pada ningali kana ieu nya urang memang sabaraha kalinya kerja sama betul di na panggung malah cek asana mah itu channel itu ketika beberebetan nuhun kanu ka channel anu eta anu sabelah nya pokona mah nuhun kana yeuna mung pami bade ningal anu yeuna nu sanon salajengna Ohang dan kawan-kawan ya di channel resmi Ohang manajemen channel subscribe di subscribe Ohang manajemen YouTube subscribe like and share atau di Dik channel ya betul gitu tak pokoknya mah hari Bima official ya Bima official ya YouTube na Bima official ini kanu kaping 28 bade ngulem DP na aya 28 dina aduh ampun 28 Senin upacara moho nya terus nah kieu tah tina eta Dik ayeuna naon kegiatan mohon Kang Ohang jadi ketika aman lockdown nya kan abdi teu PP teu main teu tayang kebetulan alhamdulillah efekna tin lockdown teh subscriber abdi naik hikmah nya efek hikmah aya kanu di channel naik jadi ayeuna teh abdi ngagarap YouTube we di channel jadi di channel tah ieu mah hari sabenerna Dik baheula naon maksudnya saacan jadi pemain sinetron terus ya pokoknya mah ieu turunkan emang katinasnya teh ti baheula atau kumaha ini 2010 teu kahaja kasentrungkeun jadi selama karyawan tapi sempat oke ngamen Kang Ohang di Planet Lago sareng di Jakarta mah di Tanah Abang ya ngamen tanah lanjut gitu di tanah lanjut abang itu lain nama daerah kan jadi dulu ngamen sok ngamen tapi sih nyalah intina tetap karena seni jadi
kapungkur jadi karyawan teu kajiwaan. Bisa diatur gitu. Sarua, bener. Penyakit seniman. Bener, bisa diatur. Penyakit seniman teh nyata gitulah, teu bisa diatur. Nya hese. Tapi nya lumayan lah. Maksudna bukan lain teu bisa diatur karena naon? Punya Lain politik pak. sendiri nya. Lain pak jeung lain karakter kana pegawaian eta meureun di. Sabab aya di seniman meureunnan nya meureunnan ieu mah kadang-kadang mood teh dipake, mood teh dipake. Walaupun cek kasana aya nu salah. Ya. Mood teu bener ya kayak padahal teu bisa kitu. Teu bisa kitu aya profesional mah maksudna kan kuduna leungitkeun eta tapi alhamdulillah ayeuna ku Kang Dik kaciri nyalah maksudna ada disyukuri nya. Ya, alhamdulillah aya berkahna lah. Aya berkahna kitu. Beres. Ieu eta ari nyanyi osok masih keneh. Masih mun aya nu ngoling. Kemudian pasang keramik. Dan kawan kamu di studio nganggur asal madik ketika karyawan udah jantan kamu kan abis itu damel sambil ngamen lah gitu sambil kerja sambil ngamen akhir nama nganggur di studio ADR tadi situ mulai anu seni teh karena seni teh jadi barenan di studio teh rekaman ngajak nyanyi sering dengar sering dengar iya kan tuh rekaman teh payu nah, nya sering rekaman kamu teh di ADR teh anu ngajakan duet teh payu payun. tapi alhamdulillah tenan naon emang perlu jujur Ya, pokoknya mau hayang ninggal album Kang Dik tinggal buka web Dik channel ini share album Kang Dik anu kapungkur. Nah, carana kumaha ninggalna? Klik wae na di manajemen Ohang YouTube sami. Aya nya oge. Manajemen ya. Ohang manajemen. Tong hilapnya kasadayana. Kijang hiburan orang Sunda manaon deui atuh khususna umumna sa Indonesia. Pokoknya mah kita hiburan melalui YouTube Ohang manajemen atau Didik channel ya. Nah gitu. Jadi pokoknya mah lah ulah inti namanya urang teh patut disyukuri. Da geuningan iki we inti nama boro-boro ka jauhaneun lah. Ohang jeung Dik bakal wawuh. Nya ari jeung Heri mah kasebutkeun da wingu kan panayagan sarua. Jadi inti nama sarua lah. Kitunya karena manayagan. Ngara jeung Dik mah kan bola maksudnya kan najan anyar, muncul deng gitu, dan alhamdulillah dik kemun cek bahasa ieu nama bahasa non bahasa agama nama tawadu. Tepupuh ieu hare-hare we. Jika cau mau dikarbit koneng gitu juga nanti jeung amis langsung. Lain kadang-kala jelema sok aya nu kieu artis sok ngartis. Padahal teu kudu biasa. Kudu sabab naon? Nu nyebutkeun kitu teh. Ulah eta kali dirudit mantong apa? Tane. Atuh eta nu naging sok kemang kela tuh ya eta heula ngohang itu kela. Kela serap. Naging kreditan. Oh kreditan sepatu. Ya. Kela sedap mang. Siap. Ya, tong kana gitu kan. Kasih sabar. Gola teu meunang. Tong asup ka dieu karunya dik. Ulah sepatu gitar. Ya pokona tapi ieu Kang Dik ya. Ya mah salah sahiji ieu aya non pernah teu ngayeun nyiptakeun lagu gitu. Lagu pantos aya. Ciptaan sorangan diri sendiri aya nu kuwina. Laguna Cinta Nu Ilang diproduksi ku Valentino Jaya Abadi. Luar biasa. Nah, cerita etanya ketika saya nganggur di studio bulan puasa nyicil sepatu Buan Lubia datang. Lain lah. Buan Lubia datangnya. Heula ya mah. Tah, ye sepatu rek mayar eueuh. Kebetulan si Abang K aya produksinya nyoba nyiptakeun lagu gujang genjreng diterima intina dipake dan jadi nomor hiji alhamdulillah kela karya sejarah terus cik aya nyaho nu bieu lagu wina teh saeutik we kan mah segemreng we ngaciri bukti janji urang baheula da mungkin tikanya silih tika dede moal arek suraya asa moal
dunia. Sejarah. Penasaran di Dik channel. Isu pageto sugan jeung sugan rek dirilis deui. Amin. Saya penyanyi anu non maksudna cocok kapincut ku lagu eta ka dieu cenah ka Dik channel langsung. Cinta Nu Ilang mah pelari laguna eta. Cinta Nu Ilang enak kieu alhamdulillah ya. Tapi tadi teh lain asup ke radio. Rek asup ka dieu teh tadi gua bawakan lagu asal lagu uing. Nu mana? Nu keur viral ayeuna. Hah? Nu keur viral ayeuna. Oh, eta suka eta bener lain, lagu uing lain. Pusing. Heeh, nu lieur, pusing. Iya, paling cuma orang jebel aja sadar lagu urang dinyanyikan ku Dik tadi. Tinggal heuh bener. Teh nya ieu mah bising. Bener teh. Nya bener. Nu kumaha cing sok? Kuno boga anjing emreng. Itu sebenarnya mah kieu lagu aslina. Dengan calon mitoha. Loba pisan pamentana. Rajin meunang ngawin anakna. Masyarakat. Boga titel sarjana. Berat atuh. Aing geus sedikit tamat. Tah. Mas kawin anu dipentas. Naon cenah? Mobil mewah anu panganyarna. Parah aing imah oge ngontrak. Boro-boro bisa laksana. Atunya heuh di kieu. Berat. Apel kini dia motor tatangga bari maksa. Maksa Deui jeung bensinan jeung kitu bensinan di. Eta teh mimitina eta mah ai Repna meureun tadi mah. Pusing. Ulah lieur. Subscribe we, like and share di. Bukti nata, nomoran ieu lagi ieu. Tapi angkat manajemen atau di Dik channel. Karena teu lieur hiburan di dinya tah. Bener. Di YouTube-na nu tiluan ieu. Pokoknya kieu nuhun kana aya ka Dik netizen oge nuhun nya. Oke ieu mah tiang manajemen ampura ngadadak gabungan tadi mah moal naon? Moal maksudnya ngajang ngungkul ningali. Ku sabah ngadenge gogorogokan, geus sakalian. Sakalian di nganaon atunya disebut teh di mana? Diperkenalkeun gitu. Diperkenalkeun pokoknya sakalian kana YouTube, kana channelkeun bisi kaganggu hampura. Ngan nu jelas urang pada silaturahmi. Amin. Nuhun ka saling bojong, nuhun pisan ohang manajemen. Mudah-mudahan ohang manajemen nanjeur janten menuju ke 1 juta subscriber. Amin. Itu yang di atuh nu bisa kamu tos mampir ka dieu. Nuhun ka Dik channel oge. Sami-sami. Ya. Pokona kade subrek mau share. Pokona kade. Ya. Kade. Aputan jadi seur kalapatan pilih tebih ti margarin utami anggang ti margarin utami sakitu kaputusanana pokona mah naon deui nya pisan pokona mah ulah pusing sakitu wae ohang manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.